nguseup heula ah daripada digawe mending keneh nguseup aya na make digawe mah geus nguseup perkara digawe jeung itu aya telepon di saha deui teh. Assalamualaikum. Aya we ieu tadi gawe keur gawe ieu teh urang karek datang ieu datang digawe beneran kenaon si urang ngabohong. Orang mah dapan tara ngabohong teh baheula teh gawe bisi teu percaya tah dengkeun urang. Urang keur masang heula ieu naon teh ngaranna teh keur masang palapon. Can beres urang masang palapon oge. Gawe jadi eta buktina ngabohong eta. Ngabohong ti mana bener gawe ngabohong mah di awal akhir ke kapangi ngabohong mah. Lain ngabohong urang mah henteu aya ngabohong mah. Ngan tadi teh ini gawe geus beres gawe urang ari aing bieu geuning. Gawe urang mah.